Kang, Mohon. terawal usum Covid Bapak Ibu sadayana tahun 2020 ke Indonesia mah nya. Urang teh siga keur perang tapi can persiapan. Dalam apal aya pi Covideun mah ya urang teh rek nabung heula. Terus teh ku sabab Covid datang na ujug-ujug berhenti semua kegiatan, pasar tutup, toko, sekolah, dagang, harese usaha, persediaan tabungan teu aya. Leuheum mun teu boga hutang, ieu boga hutang kalising. Bayar kalising minjem ka dulur, dulur nagih minjem ka tetangga. Tetangga dulu ge sarua butuh nagih tungtung nama ngajual perhiasan, ngagadekeun barang-barang. Nyiar nombokan kakurangan, gaji sabulan tenyukupan, tungtung aku kagade hari jecape hati barang geus numpuk di pagade. Alright, la 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 la, la 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 la. Sabaraha kali lalakna? Tambah usah sabaraha kali lalakna? Tara pernah ningali lagu aslina sih. Tapi lagu Kosipa la 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 nangan sakali. Sakali. La 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 la. Kayak geus beres la 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 sakali. Ya. Ustadna langsungnya Nyandung. oh, lain nyantung nyanyi. Oh nyanyi tong di beja-bejanya. Rek neruskeun kana ceramah. Siap. La 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 la. Usum Covid boga hutang, usaha kahalangan, mayar hutang teu aya, nginjem ka dulur, kabeh nagih sagala dijual, sagala digadekeun. Geus beak gadekeuneun kabutuhan teu. Banyak vokalis hari ini. Keur listrik jeung sakola unggal bulan Asik. sakola daring. Budak sakola daring kudu make pulsanya angger. Budak sakola daring indungan udah arting. Ayeuna listrik beuki naik, minyak kalapa komo naik pisan. Aya nu ngabejaan mun butuh kaperluan, minjem teu hararese cukup make KTP. Nurutan tatangga ka Kosipa jeung Bang Emong. Nah, Bang. Ada yang tambahan? Keusum mainan Bang. Lu kumaha Bang Endok? Nu bari ieu nu bari Emong teh jadi Bang. Para Emong bari ngomong saya berjanji. Ayo dia. Nah, Abang Cepot bisa apal? Nah, abdi bisa apal sabab abdi teh ketua kelompok. Lebih berongkong tahun nanti ya.